Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Maranehna baris naranya kamaneh perkara barang rampasan dina perang. Pok caritakeun barang rampasan teh kagungan Allah jeung Rasul. Gusabab eta masing takwa ka Allah jeung sing repeh rapih antara randika jeung masing taat ka Allah katut ka Rasulna upama nya arandika mukminin mah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Saestuna taya lian jama-jama anu ariman teh ngan jama-jama upama disebut asmana Allah lap hatena ngalenyap jeung upama dibacakeun ka maranehna ayat-ayatna jadi nambahan keimanan ka maranehna jeung nya ka pangeranna maranehna tawakkal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nyaeta jama-jama anu ngadegkeun salat jeung ngadermahkeun sabagian dina rezekina anu ku kami dikurniakeun ka maranehna. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nya maranehna jama-jama anu ariman kalawan bener-bener mah pikeun maranehna kapunjulan sabara-bara derajat mungguhing pangeranna jeung pangampurana nya kitu deui rezeki anu mulya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sakumaha pangeran maneh ngaluarkeun maneh ti imah maneh kalayan hak tapi saestuna sabagian ti kaum mukminin hanteu sarukaeun. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Maranehna ngabantah maneh perkara eta hak sabada tetep maranehna ngarasa lir digiring kana maut padahal maranehna nyaraho. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Jeung sing ingat nalika Allah ngajanggikeun ka maraneh yen salah sahiji di dua golongan musuh teh sing harepaneun maraneh tapi pilihan maraneh mah anu hanteu samata pakarangna tapi Allah seja ngabuktikeun anu hak ku kalimah-kalimahna jeung ngababad jalma-jalma kafir nepi ka akar-akarna. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Pikeun anjeunna ngadegkeun anu hak jeung ngaleungitkeun nu batil sanajan jalma-jalma anu darosa musyrikin hanteu sarukaeun. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati
الملائكة مردفين. Sing inget nalika maraneh menta tulung ka pangeran maraneh, tuluy anjeunna ngaijabah maraneh. Sanyana kami nulungan maraneh ku malaikat 1000 anu bring deui. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Jeung Allah hantengin tun pitulung salian ti pikeun ngebubungah jeung supaya hate maraneh jadi panceg jeung taya pitulung salian anu ti Allah. Saestuna Allah maha gagah maha wijaksana. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Sing inget nalika Allah ngeresahkeun maraneh nundutan lantaran katengtreman di anjeunna jeung anjeunna nurunkeun cihujan ti langit ka maraneh pikeun nyucikeun maraneh ku eta cai hujan jeung anjeunna ngaleungikeun panggoda setan ti maraneh jeung pikeun nguatkeun hate maraneh sarta pikeun netepkeun suku maraneh. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Sing inget nalika pangeran ngawahyukeun ka malaikat saestuna kami nyarengan maraneh ku sabab eta pancegkeun hate jalma-jalma anu ariman kami baris nibankeun kasieun kana hate jalma-jalma kafir. Ku sabab eta pek gerasabetan pundukna jeung babadan tungtung ramo-ramona. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Kituna lantaran saestuna maranehna baha ka Allah katut ka Rasulna jeung saha-saha anu baha ka Allah katut ka Rasulna saestuna Allah banget pisan siksaana. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Tah kitu nya pek geura rasakeun hukumana karana saestuna pikeun jalma-jalma kafir teh dicawiskeun siksaan neraka. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Yeuh jalma-jalma anu ariman upama maraneh papanggih jeung jalma-jalma kafir waktu di pangperangan maraneh ulah jicir ngacir. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Karana saha-saha anu jicir ngacir dina mangsa kitu kajaba upama mundur rek ngatur siasat perang atawa rek ngagabungkeun diri ka pasukan lulugu saestuna maranehna baris mulang kalawan bebendon Allah jeung pangbalikanana naraka jeung eta teh pangbalikan anu pagoreng-gorengna. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Nya lain maraneh anu maehan maranehna, tapi Allah anu maehan maranehna teh jeung manehan teu ngabaledog nalika maneh ngabaledog, tapi Allah anu ngabaledogna karana anjeunna nguji ka kaum mukminin ku ujian anu kacida hadena. Saestuna Allah maha ngadangu maha uninga. Dzalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin. Tah kitu lantaran saestuna Allah ngalemahkeun tipu daya jalma-jalma kafir. In tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum shay'an walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Upama maraneh kapirin menta kaunggulan, nya saestuna geus bukti ka maraneh kaunggulan teh, jeung upama maraneh areureun merangan kaum mukminin eta mah hade pikeun maraneh, jeung upama maraneh baralik deui perang tan wande kami oge baris balik deui, jeung pasukan maraneh teh moal aya mangpaatna saeutik oge pikeun maraneh sanajan leuwih loba karana saestuna Allah nyarengan mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Yeuh jalma-jalma anu ariman masing taat ka Allah katut ka Rasulna, jeung poma maraneh ulah ngabalieur di Allah padahal maraneh ngadenge. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jeung poma maraneh ulah cara jalma-jalma anu nyarita kaulah sararea ngadadarengekeun padahal maranehna hanteu ngadadarengekeun. Inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. Saestuna makhluk rumingkang anu pangjahat-jahatna mungguh Allah mah nya jalma-jalma anu tarorek nu parego jeung nu teu darekeun ngagunakeun akal. Walau 'alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Jeung upama kauninga ku Allah aya kahadean di maranehna tan wande Allah ngajadikeun maranehna ngadenge, jeung upama Allah ngajadikeun maranehna ngadenge oge tan wande maranehna baris ngabalieur bari maranehna nyingkahan maneh. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Yeuh jama-jama anu ariman geura cumponan war pangajak Allah katut Rasulna, upama nguar ngajak maraneh kana saniskara anu ngahirupan maraneh jeung sing nyaho yen saestuna Allah ngalalangsean antara jalma jeung hatena, jeung nya saestuna ka anjeunna maraneh baris dikumpulkeun. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Jeung maraneh geura ngajaga fitnah anu hanteu ngan tumiba ka jalma-jalma anu darolim di antara maraneh wungkul, jeung sing nyaho yen Allah teh banget pisan siksaana. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhatafakumun nas
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Jeung sing ingat nalika maneh kaum muhajirin saeutik keneh jumlahna sarta ditindas di ieu bumi Mekkah, maraneh sieun bisi jalma-jalma urang Mekkah ngiwat maraneh. Nya Allah maparin tempat pikeun panjalindungan maraneh Madinah, jeung anjeunna maparin bala bantuan ka maraneh ku pitulungna, jeung anjeunna maparin rezeki ka maraneh anu harade supaya maraneh muji syukur. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ieu jalma-jalma anu ariman, ulah pisan maraneh hianat ka Allah katut ka Rasulna, jeung maraneh ulah hianat kana amanat-amanat anu dipercayakeun ka maraneh, padahal maraneh nyaraho. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Jeung sing nyaho yen harta banda maraneh jeung anak-anak maraneh teh ngan ukur cocoba, jeung saestuna Allah nya di anjeunna ayana pahala anu gede teh. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ieu jalma-jalma anu ariman, upama maraneh takwa ka Allah, tan wande anjeunna baris ngayakeun Al-Furqan nu ngabedakeun salah jeung bener, hade goreng pikeun maraneh, jeung anjeunna baris ngalebur kajahatan-kajahatan maraneh ti diri maraneh, jeung anjeunna baris ngahampura maraneh, karana Allah teh kagungan kurnia nu agung. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Jeung sing inget nalika jalma-jalma kafir ngatur tipu daya ka maneh supaya maneh ngaringkuk di Mekkah, atawa maehan maneh atawa nundung maneh, maranehna ngatur tipu daya, tapi Allah males ku tipu daya deui, lantaran Allah teh pangalus-alusna anu males tipu daya. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Jeung upama dibacakeun ka maranehna ayat-ayat kami, pokna teh saestuna kaula sarerea geus ngadenge. Upama kaula sarerea daek, kaula sarerea oge bisa nyarita kawas kitu, eta mah taya lian ngan dongeng-dongeng baheula. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim. Jeung sing ingat nalika maranehna nyarita, nun pangeran upama leres eta Quran teh hak ti Gusti, cik geura turunkeun hujan batu ka abdi sadaya ti langit, atanapi tibaankeun siksaan ka abdi sadaya anu peurih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jeung Allah moal pisan nyiksa maranehna satungtung maneh aya di lingkungan maranehna,
jeung moal pisan Allah nyiksa maranehna upama maranehna menta pangampura. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Jeung naha geuning maranehna henteu disiksa ku Allah, padahal maranehna ngalarang kaum muslimin arasup ka Masjid Al-Haram, sedangkeun maranehna lain pangurusna. Lantaran kayade pangurusna kajaba di jama-jama anu tarakwa, tapi kalolobaanana di maranehna hanteu nyarahoeun. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Jeung tayalian salat maranehna di Baitullah teh ngadukur heheotan jeung kekeprokan, kituna geura rasakeun siksaan alatan kakupuran maraneh. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Saestuna jama-jama kafir teh ngadermakeun harta bandana pikeun ngahalangan batur tina jalan Allah. Keur maksud kitu rek ngadermakeunana teh tuluy eta derma teh baris jadi kahanjakalan keur maranehna. Satuluyna maranehna baris dielehkeun jeung jama-jama kafir teh baris dikumpulkeun ka jero jahanam. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Karana Allah rek ngabedakeun nu goreng tinu hade jeung numpukeun nu goreng sabagiana luhureun sabagiana deui tuluy kabehanana dikumpulkeun ku anjeunna jeung saterusna maranehna bakal digebruskeun ka jahanam ku anjeunna nya maranehna jalma anu rarugi teh. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Pok caritakeun ka jalma-jalma kafir yen upama maranehna areureun tan wande sagala anu enggeus-enggeus mah baris dihampura, jeung upama maranehna baralik deui nya sing inget kana sunnah Allah anu tumiba ka jalma-jalma anu diheula. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Jeung geura perangan maranehna supaya ulah aya fitnah jeung supaya agama sagemblengna karana Allah nya upama maranehna areureun tina mitnahna saestuna Allah maha udinga kana saniskara anu ku maranehna dilampahkeun. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Jeung upama maranehna ngabalieur sing nyaho yen Allah teh pangurus maraneh, panghade-hadena pangurus jeung panghade-hadena nu nulungan. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Jeung sing nyeraho yen saniskara anu dirampas di pangperangan ku maraneh saestuna eta teh saperlimana kagungan Allah jeung Rasul, katut kulawargana anu deukeut jeung barudak yatim jeung jalma-jalma anu miskin jeung keur anu nyanyabaan beakeun bakal upama memang maraneh ariman ka Allah jeung kana saniskara anu diturunkeun ku kami ka abdi-abdi kami dina poe Al-Furqan, dina poean patepungna dua pasukan dina perang Badar, jeung Allah Maha Kawasa kana sagala perkara. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Sing ingat nalika maraneh dina perang Badar araya di sisi lengko belah dieu jeung maranehna araya di sisi lengko belah ditu, sedengkeun eta kafilah Abu Sufyan disalbakeun maraneh. Upama maraneh geus ngayakeun pasini mah tan wande moal sapamadegan dina nangtukeun eta perkara, tapi saban-saban perkara anu dipastikeun ku Allah baris laksana supaya jalma-jalma anu binasa teh binasa kalawan tetela, jeung supaya jalma-jalma anu hirup teh hirupna kalawan tetela deui, jeung saestuna Allah Maha ngadangu Maha uninga. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Sing inget nalika Allah mintonkeun maranehna ka maneh dina impian maneh ngan saeutik, karana upama anjeunna mintonkeun maranehna ka maneh loba pisan mah tan wande maraneh bari sieun, jeung pasti maneh pacengkadan dina eta perkara, tapi Allah nyalametkeun. Saestuna Allah Maha uninga kana saniskara eusining hate. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Jeung sing inget nalika anjeunna mintonkeun maranehna ka maraneh dina waktu maranehna patepung, maranehna ngan saeutik jumlahna mungguhing tetenjoan maraneh, jeung anjeunna mintonkeun maraneh ngan saeutik jumlahna dina tetenjoan maranehna, karana Allah rek mintonkeun perkara anu geus ditangtukeun, jeung nya ka Allah dipulangkeunana sagala perkara. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ieu jalma-jalma anu ariman, upama maraneh pasangrok jeung sapasukan musuh, nya maraneh kudu tabah bari sing aringet salawasna ka Allah supaya maraneh pinanggih kaunggulan. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jeung masing taat
ka Allah katut ka Rasulna jeung poma maraneh ulah rek paceng kadan karana engke maraneh baris jadi lemah jeung kekuatan maraneh jadi leungit jeung masing sabar karana saestuna Allah nyarengan jalma-jalma anu salabar. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله Wallahu bima ya'maluna muhit. Jeung maraneh ulah saperti jalma-jalma anu kaluar ti imahna maju jurit kalawan takabur jeung hayang katanggar ku batur sarta ngahalangan batur tina jalan Allah karana Allah uninga kana saniskara anu dilampahkeun ku maranehna. Wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني Akhafullaha wallahu syadidul iqab. Jeung sing inget nalika setan-setan mapaesan amal maraneh sarta nyarita moal aya di antara manusia anu bisa ngelehkeun arandika ayeuna jeung saestuna kaula anu nang tayungan arandika. Nya nalika eta dua pasukan geus adu hareupan ngaleos weh tidinya sarta pokna saenyana kaula moal pipilueun ka Arandika sabab kaula nenjo anu henteu katenjo ku Arandika saestuna kaula sieun ku Allah sabab Allah teh banget pisan siksaanna. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Sing ingat nalika jama-jama anu munafik jeung jama-jama anu dina hatena aya panyakitan nyarita agama geus nipu maranehna padahal saha-saha anu semerah diri ka Allah saestuna Allah teh maha gagah maha wijaksana. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Jeung upama maneh nenjo nalika malaikat nongtak nyawa jalma-jalma kafir bari ngagebugan beungeutna jeung tonggongna sarta pokna pek rasakeun siksaan sena neraka anu ngaduru. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Eta teh alatan saniskara anu geus dilampahkeun ku leungeun Arandika saestuna Allah mah henteu dolim ka abdi-abdina. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayati Allahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Cara lampah kaum Fir'aun jeung jalma-jalma anu samemeh maranehna kalupur kana ayat-ayat Allah. Dului Allah nyiksa maranehna alatan dosa-dosana saestuna Allah teh maha kuat jeung leuwih banget siksaana. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'aliim.
Kituna teh lantaran Allah moarek ngarobah nikmat anu ku anjeunna geus dipaparinkeun ka hiji kaum satungtung manehna tacan ngarobah saniskara anu aya dina diri masing-masing jeung saestuna Allah Maha ngadangu Maha uninga. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Cara lampah kaum Fir'aun katut jama-jama anu samemeh maranehna ngabohongkeun ayat-ayat pangerana nya kami ngabinasakeun maranehna alatan dosa-dosana jeung kami ngaremkeun kaum Fir'aun maranehna teh sakabehna oge jalma-jalma anu darolim. Inna syarrad dawab 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Saestuna makhluk rumingkang anu pangjahat-jahatna mungguhing Allah mah nya jalma-jalma kafir kusaba maranehna hanteu ariman. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Nyaeta jalma-jalma anu geus nyieun pasini jeung maneh tuluy maranehna ngarujad pasinina saban-saban waktu jeung maranehna hanteu daraekeun takwa. Fa imma tathqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun. Nya upama maraneh pinanggih jeung maranehna di pangperangan geura ancurkeun maranehna nepi ka jalma-jalma anu di satukangeunana paburencai supaya maranehna areling. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa' innallaha la yuhibbul khainin. Jeung upama kumaneh kasawang baris timbul hianat ti hiji kaum nya bedokeun wae pasini teh ka maranehna kalawan jujur karana saestuna Allah hanteu mikaresep jalma-jalma anu hianat. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Jeung jalma-jalma kufur teh ulah rek nyangka yen maranehna baris bisa lesot tina kakawasaan kami saestuna maranehna teh moal bisa ngalemahkeun kami. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Jeung geura tatahar pikeun ning harepan maranehna saniskara kakuatan anu kadada kaduga ku maraneh jeung pasukan kuda anu disiapkeun ku maraneh anu ku eta tatahar teh maraneh baris ngagempurkeun musuh Allah jeung musuh maraneh jeung musuh anu salian ti maranehna anu hanteu kanyahoan ku maraneh tapi kauninga ku Allah jeung saniskara anu ku maraneh didermakeun di jalan Allah teh baris dicumponan ganjaranana pikeun maraneh jeung maraneh moal dikaniaya. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim. Jeung upama maranehna condong kana karepeh rapihan maraneh oge kudu condong kadinya jeung geura sumrah diri ka Allah karana saestuna anjeunna nu maha ngadangu
nu maha uninga. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Jeung upama maraneh narek nipu ka maneh nya saestuna cukup Allah wae nu ngabela maneh mah. Anjeunna anu nguatkeun maneh ku pitulungna jeung ku kaum mukminin. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah geus ngahijikeun hate maranehna kaum Aus jeung kaum Hajrat. Upama maneh ngadermakeun pangeusi bumi sakabehna, maneh moal bisa ngahijikeun antara hate maranehna, tapi Allah anu ngahijikeun antara maranehna karana saestuna Anjeunna Maha Gagah Maha Wijaksana. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Yeuh Nabi cukup Allah pikeun maneh mah jeung jalma-jalma anu tarumut ka maneh di antara kaum mukminin. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Yeuh Nabi geura keprak kaum mukminin sina pararang. Upama aya di antara maraneh anu salabar 20 urang tan wande maranehna bisa ngelehkeun musuh 200. Jeung upama aya di antara maraneh 100 urang tan wande maranehna bisa ngelehkeun jalma-jalma kafir 1000 urang lantaran maranehna teh jalma-jalma anu henteu ngalarti. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Ayeuna Allah geus ngahampangkeun maraneh karana Anjeunna uninga yen di maraneh teh aya kalemahan. Ku kiduna upama aya di antara maraneh anu salabar 100 urang tan wande bisa ngelehkeun 200 urang jeung upama aya di antara maraneh 1000 urang tan wande bisa ngelehkeun 2000 urang kalayan widi Allah karana Allah teh nyarengan jalma-jalma anu salabar. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Henteu sawadina Nabi mibanda boyongan-boyongan satungtung maranehna tacan serah bongkokan di ieu bumi. Maraneh mikaresep kana harta banda dunia padahal Allah ngeresakeun pahala akhirat pikeun maraneh. Jeung Allah teh Maha Gagah Maha Wijaksana. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Upama seug henteu aya papasten ti Allah leuwih ti heula tan wande baris tumiba ka maraneh siksaan anu kacida bangetna alatan saniskara anu geus dilampahkeun ku maraneh. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Kusabab eta pek geura adalah hartina saniskara anu ku maraneh geus dirampas dina pangperangan teh
minangka dahareun anu halal turta hade jeung geura takwa ka Allah karana Allah teh maha jembar panghampura maha asih. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Yeuh Nabi geura caritakeun kaboyongan-boyongan anu aya dina kakawasaan maraneh upama Allah uninga yen dina hate maraneh aya kahadean tan wande anjeunna beuris maparin ka maraneh kahadean anu leuwih tibatan anu geus dicokot di Arandika jeung tan wande anjeunna beuris ngahampura ka Arandika karana Allah teh maha jembar panghampura maha asih. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Jeung upama maranehna rek khianat ka maneh saestuna maranehna geus khianat ka Allah leuwih ti heula karana Allah maha uninga maha wijaksana. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Saestuna jama-jama anu ariman jeung anu hijrah jeung anu jihad ku harta katut jiwana dina jalan Allah jeung jama-jama anu mere panyalindungan jeung pitulung ka kaum muhajirin maranehna teh geus silih tantayungan antara jeung anu sabagianana deui jeung ari jama-jama anu ariman tapi henteu hijrah mah maraneh henteu kudunang tayungan maranehna satungtung maranehna tacan hijrah jeung upama maranehna menta tulung ka maraneh dina perkara agama nya wajib maraneh nulungan kajaba ka kaum anu antara maraneh jeung maranehna aya pasini karana Allah maha uninga kana saniskara anu ku maranehna dilampahkeun. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Jeung jama-jama kafir teh sabagian jadi tukang nulungan anu sabagianana deui jeung upama maranehan teu ngalampahkeun kitu tan wande beuris timbul fitnah di ieu bumi jeung karuksakan anu rohaka. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Jeung jama-jama anu ariman jeung anu hijrah jeung anu jihad di jalan Allah jeung jama-jama anu mere panyalindungan jeung pitulung nya maranehna jama-jama anu bener-bener ariman teh pikeun maranehna pangampura jeung kurnia anu mulya. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Jeung jama-jama anu ariman sabadaana jeung anu hijrah sarta jihad bareng jeung maraneh nya maranehna kaasup golongan maraneh tapi kaum kulawargana sawarehna leuwih boga hak batan anu sawarehna deui nurutkeun nu kaunggah dina kitab Allah saestuna Allah Maha Uninga kana sagala perkara.